Asik. Akhirnya bisa oke kapanggihannya si Dela. Mana geus keren kieu deui. Kacen deh nungguan. Karaoke setengah jam. Buat Dela apa sih yang enggak? With you. Tuau, 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 wow, wow. Tapi kumahanya lamun si Dela teh jadi datang. Kayak kalah mangkat jadi si Isal deh si Dela teh. Si Isal kan budakna sok sorobot. Kayak kumaha lamun si Dela disorobot ke manehna. Doneng. Salah. Dela. Geus capek-capek ngagaya kieu, teu jadi kapanggihan mah parah atuh. Hah? Astagfirullahaladzim. Can oge naon? Geus berpikiran negatif. Jog Dela ah, beta mikir aneh-aneh. Hiya. Maju, mundur, maju deui, atas, bawah, atas deui, bawah deui, atas, tungkul, menggak, tungkul deui, menggak deui. Hah? Naonnya itu di luhur? Siga kuyang geuning. Astagfirullahaladzim. Heueuh bener kuyang. Mana teu make baju deh teh kuyangna. Waduh, kudu kabur ieu mah. Kamananya si Bolang teh? Cenah janjian di dieu. Tapi na eueuh geuning. Telepon we ah. Aduh, gara-gara kuyang aing kudu lompatan. Capek. Astagfirullahaladzim, ini reuwas. Saha di nelpon? Halo kuyang. Kuyang. Maksud mana naon Bolang? Iya Dela, hampura Dela, aneh siga kuyang. Ups. Ih, awas nya mana Bolang. Aduh, urang salah ngomong deh. Ya, di pareuman. Itu jadi janjian yang si Dela tuh ya mah. Gara-gara kuyang jadi gagal ngedet yang si Dela. Parah si Bolang. Geus gelis kieu disarokeun jeung kuyang. Awas nya mana Bolang. Yang kitu mah mendingan mangkat jeung si Isal tadi.